Ulah hareup deing sia. Sok mentang-mentang mararaneh naon? Preman di orang buka jalur hukum. Jadi sia ayeuna hayangna naon jeung aing? Oh. Sia hayangna naon jeung aing ah? Sia hayangna naon jeung aing mau ngadu sia. Sok teu ada resmi pugu. Ha, sok kontak jeung aing. Anjing geus Balik anjing. Sia ulah sok pipilon sia anjing sok. Sia sok anjing sok. Hah? Iya kayak iya direkam ya ulah sok ngahutangnya. Komo iya mah ya. Hutang wae teh tuh. sepan urang mah ngahutang ka karunya ieu mah. Ngahutang ka Mang Rotang teh wani. Wani atuh mah nya. Kang, punten Kang. Kang. Ieu teh bade tumaros Kang. Ieu teh sareng warung parotan. Mohon. Naon itu? Kan punten ieu teh abdi di PT naon teh? Di PT Maju Mundur Bahari. Namun Maju Mundur Bahari. Naon PT teh kos baso sia mah? Tangkang ulang geuleuh Kang dia abdi di. Da mun teu heureuy. Naon heureuy? Gara heureuy urang mah. Naon eta pemantauanna? Jadi ieu teh pas di pengukuran teh nya. Muhun. Jadi ka dituna. Ujung diukur. Ka dituna ka arah Kangge program ieu kan kartu cepat ternyata ieu teh aya di lahan anu PT Maju Mundur Bahari. sebagai Kela henteu biasana oge. Mun aya pengukuran kitu sok aya pemberitahuan ti pemerintah oge. Nya kan abdi ieu kawakilanna nya. Manya langsung diukur. eta surat-suratna aya kan. Suratna aya kan gitu. Cing kembali ngali aing ningali. Malahan aya 3 rangkap Bang kanggo ieu termasuk aya 40 warung anu kagusur. Biasa Termasuk sok aya beja-beja nya. Oh, lain mah teu ngarti ujug-ujug. Ujung-ujung diukur. Jadi warung ieu teh aya di lahan anu memang sesengketa ngep kaweun ieu teh bade dijatenkeun lahan untuk kareta cepat. Atas ka desa ya. Oh, ieu mah sanes di desa deui. Kan desa kan sanes anu pemilikna mah kan sanes desa Kang. Kita ninggal di letter C nah. Ninggalkan aya di letter C desa ieu hak milik eta napi ieu hak Akang pegawai desa sanes? sanes abdi mah Jempling we. Upami sanes pegawai desa mah sanes ranah Akang atuh. Ini namanya program pemerintah Kang. Urang mah ngakuna program pemerintah mah ieu naon ge prosedurna aya pemberitahuan heula ti masa ti pemerintahan desa teh pemberitahuan ka warga ieu teh bahwa daerah ieu teh kasabet. Kita salah kan? Gimana ukur? Soalna ieu punten. Ari Akang teh sebagai pemilik warung mah sanes. Ari sanes mah cicing we atuh kan ieu hubunganna sareng nu. Ya Manotang. Kita soalna lamun warung ieu pan ieu tempat base camp urang geunaheun gitu. Namanya lain ku masalah base camp Kang. Masalah ada base camp teh dialihkeun ku abdi engke di palih dieu tuh dipangdamelkeun Kang. Tapi kan ieu mah program penggusuranna tos jelas aya dia RAB-na tos aya Kang. RAB-na tos aya. coba ini ngali. Akang mah teu kedah terang dah ieu abdi nu nyakanana. Lamun aing teh dibere nyaho kumaha ku aing rek dibikeun ieu. Ketang Kang ulah Ai dibikeun. sia jeung ieu. Tah teh geus dibaheula ya. Nyari awasna anu biasa-biasa we Kang ulah. Aing mah da biasana kieu ngomongna. Lemes pasti aya lemes bahasa ganti rugi tah ieu mah hayangna ganti untung nya Marotang. Sok ya heuh lamun ka hati ku aing. Awal lagi memang salah kuduna ge nya. Ieu mah di tanah pribadi. Di tanah PT, sanes tanah pribadi Aing mah yang nyaho berhak atau PT ngagusur oge teu surat mana surat-suratna aing mah ningali. Teu aya hak kanggo masih. Ningali aing mah surat-suratna aing yang nyaho. Untuk bisa gitu atuh resolusi mah. Cing ningali heula surat-suratna. Resolusi teh nya minimal pan ieu teh meunang ngabangun sok aya bicara masalah ieu jauh-jauh datang jauh-jauh diukur hargaan atuh. Kakang heula. Permisi heula naon ke ngopi heula kumaha kana ose. Ya kitu jadi Kan urang teh di dieu teh geus lila oge nya, geus lila ujung-ujung. Kuanya tadi teh. Aya warung itu apa? Ulah gara-gara ieu jadi base camp jadi ributnya. Kan abdi mah dongkap secara baik-baik. Secara baik Abdi gaduh naon? Gaduh surat tugasna kanggo ngagusurna. Kan megen nya pan sebelum atuh sebelum Kang ngarak dengekeun heula. Izin teh ngabangun di dieu. Minta izin teh ka perusahaan abdi. Aing ti borojo orok ti dieu geus ngawarung-warung ti zaman bapa moyang aing eueuh nu ngaranna PT eueuh.
eta karek PT Nyaman moal aya mah di dinya ge merencan lahir Sia mah. Justru aing di can lahir lah warung aing mah geus aya, ai sia ujug-ujug aing geus sagede kieu jojo aing ngagusur. Di mana ceritana? Iya, acan ieu aos heula gerantos di aos tah. Ieu notarisna tos aya jelas notarisna kitu nya. Gampang aya nama notaris mah banyak anu. Ya nama. Aing permainan kos kitu mah geus disetai kukueun da aing mah. Akang ulah sok nyara sok temuang aing Kang da abdi ge secara baik-baik ka dia Kang gitu. Aing mah geus sakit. Akang ulang mentang-mentang naon preman di dia gitu nya. Buka warung sembarangan gitu nya. Sok urang jadi preman gitu. Dari mah warung turun semua. Aing mah lain masa preman. Kudu menyukseskan, mendukung itu. Iya, oke mah juga sampai yang solusina atuh bare Teu bisa solusina kerja nya. sama teh kooperatif. Ya, sia lamun hayang nyaho persoalan mah ti baheulana. Ya warung teh di zaman bapak aing tingoraken nepikeun ka aing kakarak aing aya nu ngadengar kagusur bener teh. Ya, lo ujuk-ujuk datang ka dia. Akang ngertos tuh, akang ngerti. Ya, Akang ngerti tuh. nah, aing makana Artinya eta Bahwa warung ieu teh aya di tanah PT. ha sia lamun bener pas. umur ngadek-ngadek. Oh, Manotang orang pertahankan. naon ujug-ujug. Orang PT Ya, akang lamun misalkan bersikukuh kieu wae nya. Apa boleh buatnya? Kompinya korak lah. Nyamun, abdi ge kitu. Eta solusina heula atuh nya. Sok. Ya, ujug-ujug. pada pemerintah. Ini kompensasi kan. Langsung kayak pemerintahan hiji, 2, 3. Nah, Mau ieu mah. jojo langsung. Datang deh ya jelema teh nya lamun cek arek namu mah ya datang assalamualaikum ya urang ya rek lain ujug-ujug arek ngagusur. Lamun abdi kitu akang ku abdi bisa dibalikeun akang bis pertama KPT abdi izin tuh datang tuh ke kantor kami. Ya dengekeun sancan sia lahir ge warung aing mah geus nangtung. Tapi data di dieu kan atus jelas. Sia nya, sia nyaho ti mah. Bakal digusur. Sia nyaho ti mana Aya di eta? tanah PT kan. Nyaho ti mana aing nanya nyaho ti mana? Hari ieu astagfirullah. Akang tadi baca tuh ieu. Eta mah kitu bisa dijieun. Sekolah akang mah. Sia teh kitu meh. Sia nu teu sakola namu ujug-ujug kos kieu. Sakarola bisa maca. Kareta tarik teuing memang. Ya, sia ngomong teh ulah hareup teuing sia. Sok mentang-mentang mararane naon? Preman di Manggap. Urang buka jalur hukum. Jadi sia ayeuna hayangna naon jeung aing? Oh. Sia hayangna naon jeung aing ah? Sia hayangna naon jeung aing jeung ngomong itu sia. Sok Itu mah ada resmi pugu. ha sok kontak jeung aing. Tinggal ngontek. Sok. Eta anu Tadi siapa polotot ku aing? Didengekeun teh. lain ku masalah itu kan urang. Oh di dinya nya di dia mah ngomong selamat Yo dengekeun ngaran. uang aing bari jeung urang teh teu menta sumbangan da memang dina aturan mah gitu posisi si warungna salah. Terus ngelotang lah. Yo dengekeun nya ngaranna arek ngagusur mah yo datang heula ka aing. Yo datang yo Mang, aya surat ti pemerintah ti PT ieu. Kudu dieu kan. Iya, itu naon pan datang Sia- barang jeung urang. Sama deh lain gitu konsepnya tadi mah lain. Sama datang-datang ujug-ujug karek ngagusur weh. dibere, ya mah teu bisa maca, ieu mah asli. Anjing bisa. Maca heula. Ngapodo mang tah. Sia ulah sok kitu ka aing anjing mau babolontongan. Ulah mentang-mentang akang reman. Kekerasan gitu. Abdi tiasa Kang. Akang sok bade neunggel ka abdi mangga ayeuna aya hukum Kang. Ah, hukum Walaupun ya. nyari sakedik ku abdi bakal dilaporkeun. Hukum. Sok sia. Nu kieu. Nah, Eta salah siji bahasa teu sakola. Ah. Bahasa sakola Kang. nu sakarola we. Eta Kang. sia sakola teh nanya. Punten sanes. Mayar teu Ku pan abdi dibayar meureun sakola ge. klarifikasi Kang, punten teu aya hukum anu tiasa dipeser Kang. Ah. Punten. Lepat eta Kang. Cenah balik. Bahasa-bahasa eta teu sae eta. Lepat Kang. Cenah balik. Hari hukum mah pasti adil Kang. Allah, cek aing mah teu adil. Adil Cuma itu Kang. mah sebagian oknum. Eta mah anu teu adil mah nya eta oknum sanes orangna. Anu ngajalankeun saha eta? Muhun tak. Ya. Matak SDM kedah sae Kang. SDM lah berarti nu kirang gitu nya minimal baca heula tadi kipan tos di asongkeun sok diawas heula gitu Kang. Pelajari Ieu mah heula. Kang, janji nafsu Ieu mah wae, cenah naon gitu, Kang. aing sia warung ieu tiba heula
nenek moyang aing pada usaha nya. Cek aing ge datang cuma ujug-ujug ya datang ya. Naon heula na ujug-ujug ya. Ya rek ieu tanah berdiri di tanah ieu PT ieu naon urusanna jeung sia aja aing. Urang mah sama jelas. Tugas. Ulah sok nya di dinya jadi base camp Kang Karumpul karya Kang. Ku abdi oge kieu Kang. Kepala dingin we Kang, kepala dingin Kang. Ku abdi bakal didamelkeun deui base camp Kang kabelah ditu. Tapi ieu bade digusur wayahna soalna di tanah PT. Kang base camp make ku abdi dialihkeun ka bari. Balik. Teu nyambung sama jeung aing ngomongna. Teu balik. Kali dewe balik. Lah enak mah Kang. Anjing baralik lah itu baralik geus. Anjing balik. Balik anjing. Sia ulah sok pipilon sia anjing sok. Sia sok anjing sok. Hah? Balik sia itu anjing. Jong pe anjing. Jong. Atok sia ka itu, tong balik deui ka dieu.